Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ibu Anikania di pengajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang? Alhamdulillahnya, mudah-mudahan sing sarehat. Dinten ayeuna urang diajar tata krama basa Sunda. Tata krama basa Sunda. Nurutkeun harti kecapna, tata krama basa teh nyaeta aturan sopan santun ngagunakeun basa. Lamun urang nyarita henteu make tata krama basa, hartina teh henteu sopan. Ari anu dimaksud tata krama basa Sunda, di dieu nyaeta ragam basa Sunda anu dipakena diluyukeun jeung kaayaan anu nyarita, anu diajak nyarita, jeung anu dicaritakeunana pikeun silih hormat jeung silih ajenan. Jadi, maksudna lain pikeun ngabeda-bedakeun jelema, boh dumasarkan status sosialna, boh pangkatna, atawa turunanana. Jadi, yang dimaksud dengan tata krama bahasa Sunda yaitu bahasa yang disesuaikan dengan orang yang kita ajak bicara, orang yang dibicarakan, dan tidak membeda-bedakan status sosialnya. Ya, ini bertujuan hanya untuk saling menghormati dan bersikap sopan. Tata krama basa Sunda teh diwangun ku ragam basa loma jeung ragam basa hormat. Ragam basa hormat diwangun ku ragam basa keur kasorangan jeung ragam basa keur kabatur. Contona ragam basa loma aya balik, dahar, imah. Ragam basa hormat keur kasorangan, wangsul, neda, rorompok. Ragam basa hormat keur kabatur, contona mulih, tuang, bumi. Balik, wangsul, mulih, dina artina mah sami wae, nyaeta ulang dalam bahasa Indonesia. Dahar, nada, tuang dalam bahasa Indonesia artinya makan. Imah, rorompok, bumi dalam bahasa Indonesia artinya rumah. Tapi penggunaannya harus disesuaikan dengan orang yang kita ajak bicara. Jadi dina bahasa Sunda aya tingkatanana atawa aya undak usukna. Di dieu aya 3, anu kasar, anu lemes pisan, atawa aya bahasa loma, aya bahasa hormat keur kasorangan, bahasa hormat keur kabatur. Padahal upama ku urang ditetenan, kecap-kecap anu samodel kitu teh dina bahasa Sunda mah teu loba. Anu masih kene mideng dipake teh ku urang leuwih aya 40 kecap. Anu geus tara dipake nyaeta anu disebut basa lemes pisan, saperti kajang, mastaka artina bantal, gambuh artina bisul, jeung jengkar artina indit. Tah di dieu aya contoh undak usuk basa, mangga dibaca. Materi nu kadua ngalarapkeun kecapun jeung tuang. Dina tata krama basa Sunda aya kecapun jeung tuang anu miboga kalungguhan khusus. Titenan contoh kalimat di handap. Ayeuna pun adi tos kelas 4 SD. Pun bapa teu acan mulih ti kantor. Harti kecapun dina kalimah di luhur ngandung harti anu kuring. Upami pun adi ngandung harti adi kuring. Pun bapa ngandung harti bapa kuring. Upama urang geus ngagunakeun kecapun adi, teu kudu ditambahan deui jadi pun adi abdi. Kitu deui pun bapa
teu kudu ditambahan jadi pun Bapa abdi. Anu diajak nyarita geus tangtu nyahoeun. Yen anu dimaksud pun adi jeung pun bapa teh nyaeta adi jeung bapa urang, lain adi atawa bapa nu diajak nyarita. Kecap pun oge ngagunakeun pikeun ngalemeskeun istilah pancakaki. Upama urang nyarita ngagunakeun ragam basa hormat. Tengetan contoh kalimah di handap. Kamari abdi tepang sareng tuang rai. Dupi tuang rama aya di bumi. Dina contoh kalimah di luhur aya kecap tuang rai jeung tuang rama. Sabalikna tina kecap pun. Kecap tuang di dinya ngandung harti anu anjeun. Tuang rai ngandung harti adi anjeun. Tuang rama ngandung harti bapa anjeun. Upama urang ngucapkeun tuang rai atawa tuang rama enggeus jelas anu dimaksud teh adi atawa bapa anu diajak nyarita, lain adi atawa bapa urang. Henteu merenah deui upama jadi tuang adi atawa tuang bapa, sabab bisa jadi salah harti. Jadi kesimpulannya, di dalam bahasa Sunda ada tingkatan atau penyesuaian sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. Kalau yang kita ajak bicara teman yang sangat akrab, menggunakan bahasa loma. Contohna di dieu aya adi. Kalau orang yang kita ajak bicara orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati, menggunakan bahasa hormat. Nyaeta ngagunakeun rai. Jadi dina bahasa Sunda kedah merhatikeun saha anu diajak nyarita supaya kesan hormat atau sopan santun dina ngagunakeun bahasa Sunda. Sakitu wae pangajaran dina dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui dina dinten salajengna.